Cak, ira tuh rek mer hutang teh geus lila ece teh boga hutang ka abi teh dibayar-bayar. Kalau tuh ce, iya ke dagangan roti karek payu hiji. Ka tuh dah ece teh geus lila boga hutang ka abi, da abi teh butuh ceung geus rek sabulan ece boga hutang ka abi. Ira harek mayar Nah, naon eta mah riweuh kieu. Iya si ece boga hutang ka abi geus lila teuing teh mayar. Ampun, apalagi tong riweuh kieu atuh ceung meni. Oh, da abi butuh atuh diantarkeun mah. Gandeng ka imah abi kepeureuh meni ka hudang kieu. Oh, Emang murah atuh we, sabaraha abi. hutangna ieu ceung? 150. 150. Dia tuh bayar ku abi pangmayarkeun heula we. Sok atuh. Ya. Abi teh butuh. Tah, 150 nya. Heeh. Kalau geus satunya sakitu we abi nu balik we nya. Heeh. Nuhun ce. Iya tuh memang mayarkeun. Ya, kurang bagi dua. Alus mana actingnya lain kali gitunya acting teh meh. Hasil deui kan. Dadah, tadinya gitu. Lumayan, menang 100.000. Batur. Ulah. Jadi dagang rame. Tah nya kitu we sepi keur aya-aya keur eueuhan-eueuhan sedikan dagang teh. Wah, abi oge dagang teh meni sepi aya. Ceuk, nah Kadieu lah sih, kadieu lah, kadieu. Kadieu, Urang ieu ngobrol Kadieu. heula kadieu. Kalet, Heuleut heula. sok kalet saya ya. Iya, stok dagangan repot. Oh, terus anjing balik. Kali. Nah, balik Apa di dia mah tempat lagi repot. Kumaha taraja jua aya tuh tadi teh. Isukan ngilu lah. Teuing salah urang Teh kurang pamilikeun baju anyar. Kamu keheula urang mah geus gede bohong. Asli ya ingat. Oke. Haji. Wah, Ah, jadi duit urang. Jadi Bisa gitu. duit. Halusnya urang bersih jadi duit. bersih jadi duit. Orang gimana? Sok pecahkan, Gimana? pecahkan. Kalau orang korok lah. Sok pecahkan. Hai. Ah, jadi kieu. Ih, mendingan urang aja jadi duit. Nah, jadi kieu. Urang aja jadi duit. Aya teh Ida sareng teh Ene geuningan. teh susi. Kopi sirap. Abi sirap. Habis susu. Salah. Saya heran. Wah, gila jelema jelema teh nya. Lumayan buat sarapan pagi hari ini. Astagfirullahaladzim. Ayo nu budak kieu. Astagfirullahaladzim. Ujang, ulah kikituan wae. Nyokot haram, ya. Mohon. Barang batur eta teh ulah dicokot-cokot kitu, Mohon, ya. Pak Ustaz. Balikeun deui hormat kudu dibalikeun deui nya. Ulah Mohon, kikituan Pak jang ya. Ustaz. Hormat ya. Mohon, Pastikan kan bogana mohon siap. ulah dicokot ke sorangan, Mohon, ya. Pak Ustaz. Pikir gitu. Siap, Pak Itu Ustaz. lah ya. Mohon, enggak Pak Sok, Ustaz, itu. dilanjut. Balik, Siap. sebelah balik. Nih. Kami Enak kurang. Ayo naon atuh digura-gura wae. kopi atuh meni pagi-pagi harus ada kopi biar fresh. Kopi weh meni. Hayang kopi naon atuh? Kopi hitam dong. Hayang kopi hidung, segitu banget geus hidung teh. Huh. Tah. Kopina. Rese. Kela cicing da keluar. Naon deui? Ya, aya tagihan. Ya. Rekening listrik 200.000. Kan mama teh itu kita lawan wae sampai ke 200.000 kieu. Eta sugan teh naon? Da cai atuh naon sanyo. Pas kadon. Ieu otak kieu ketinggalan. Tah.
deui. Ayo buka dua tah. Di pinjol 500.000. Ayo geus ieu teh pinjol. Bayaran utang teh teh. Saha nu nginjem nang oke, bari nang oke atuh. Ramek. Ya hiji deui. Naon deui? Iya tibang si sono mobil. Jeung bungana 500.000 aya nawe kudu dibayar. Racun jeung awutan kadieu bawa gubuk buru. Kadikeun. Kako. Tadi mana buru? Yo. Yo, kok. 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 Pi. Mau pakai baju apa sekarang ke mall? Kalau milih nanti takut salah. Sok-sok atuh. Ya udah ini aja. Heuh, tak kitu atuh. Awas kalau salah. Wow. Pi cepetan Pi, udah siang Pi. Tuh kan, samaan dong tuh bajunya disama. Sama nih. Tapi kan gini juga, atuh udah malu atuh menik. Malu. Ah, geus lah ninu bang ngomong. Kok kayu ah. Ya lah atuh malu. Udah siang. Udah siang aya. Udah siang ah. Wah, manuk mahal euy, mantap ge euy. Si Om Burhan nuju naon itu nya? Om, nuju naon eta Om? Burung baru Om? Iya nih, burung baru ini. Pokoknya bagus ini, mantap sekali burung ini ya. Hanya umanukan ya. Nyanyi atuh da ieu burung hantu. Mau akan tingali. Edan.